baraya saha kamari anu nagih paribasa hayu teteh ngonten ejeng sia. Ieu teh mempeng aya waktu ejeng mempeng deui aya halodo jadi hayu gaskeun ceng teh. Nah tuh guys, ieu teh semua menekel dina hate soalna si Dede anu hayang papanggih jeung anak mitoha teh kalah teu dibekel. Padahal mah geus diniatan ti kamari erek nganter budak hayang ka anak mitoha teh. Tapi da kumaha deui nya meureun bana kitu ge Tuhan berkehendak lain. Heun lah isuk pageto mama siap nganter Dede pokona mah. Ieu teh ongko aya untungna Dede teu dibekel teh soalna ieu ece daster teh ngajakan kami teh kaleuweung bake kota. Goge ai nyarios teh teteh da saya jalanana ge dugi motor ge cenah. Si horeng teh dugi sotejang manehna pedah we manehna mah geus biasa mau motor ka jalan Lebaksa teh. Tapi alhamdulillah ieu teh pertemuan pertama jeung balad Kurawa lamun cek sia mah. Alhamdulillah geuninganannya berkat Facebook Pro teh anu tadina wawuh ge jadi teu wawuh. Dibalik. Maksud teh anu tadina teu wawuh ge jadi wawuh jadi nate loba baraya. Bari geuninganan babarengan jeung jelema anu safrekuensi mah ka urang nana ge betah horengnya. Teh sakitu urang pahibut oge kana HP da sarua pada ngarti jadi we teu mantak rumasa. Lamun keur kagok teteh wios ku abi pangvidiokeun. Pokona nama mantak tarenang kana hate ieu jeung balada nu kararieu teh. Tur padahal sanajan kakara pisan ieu teh babarengan. Tapi menikatkeun teu ngarasa jeung batur, abi mah menikatkeun asa jeung dulur we da balala geurningan. Oh nya tadi teh anu naro cina ieu teh teteh sakampung ejeng sia nya. Ayo urang waler, abi teh ejeng sia teh beda desa guys. Lamun dijugjug dina motor mah paling ge aya 40 menitan meureun lah. Deui ieu teh aya nu nanya kieu guys, teteh asli orang mana? Geuning aya di Langkap Lancar cenah. Sigana nama ieu mah followers teu masih kene diplastikan meureun nya. Mohon teteh abi teh asli Langkap Lancar. Ari sangkaan teteh atuh abi orang mana? Beda meureun sigana nama abi sok posting wae di teun si mamah di Batu Hiu jadi we sangkeun orang Batu Hiu. Nah ngomong-ngomong ieu teh geus ararasak jadi we bagian ngahuap soalna teh tadi teh kaburu pisan ngahuap di bumi teh. Ya tapi sigana vlog Sundana dugi ka dieu heula. Karena erek ngararaskeun bitis anu dipuuk sirum gara-gara dileob ceudaskeun. Pokona nama hatur nuhun pisan kanu parantos nonton mugi sadana sararehat wilujeng tepang di part 2. Bye bye.